warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tebang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dia, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngebantu jejara carios si Doclo Cupu Sakti Guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Yalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu satia manco ka dongeng Mang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sitarangan batin, dilalancarekeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangge ngenunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados sejang golong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Tada sia Doclo. Heak ya jeleng Senopati antasena teh ngagajeleng maju darajang bari nyorocoskeun tumbakana. Ari eta tumbak teh lain tumbak sambarangan, puguh ge tumbak ke pusaka. Barasat dina tungtung tumbak teh kaluar cahaya bulao anu ngajojok kana dada si Doclo. Tapi si Doclo teh tetep tenang we. Ningali tumbak ngabarasat ngaluarekeun cahaya bulao teh kalah ka manehna mah tagen we hanteu ngaroba sikepna. Puguh we atuh sabatahe cahaya bulao teh nembrakeuna kana dada si Doclo geleger. Sorana maninga geleger mata katorekan, para prajurit oge atuh nepikeun kana rutupan ceulina bakating ku teu kuat ngadenge eta sora. Sedengkeun si Doclo anu kabeunangan ku eta cahaya bulao tetep betagen teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan. Kayana teh teu kunaon we hanteu kerel-kerel puguh we atuh. Senopati Antasena teh maneh colok kaget. Patih Anggaladrang basa mireungeuh panarajang Senopatina hanteu ngabuahkeun hasil. Eta patih teh hanteu cicingeun, laju ngakajeleng narajang bari ngaheumbatekeun pedangna. Sarua eta pedang anu dicekel ku Patih Anggaladrang oge lain pedang sambarangan. Malahan manggeus kasohor kahebatanana anu disebut pedang Raja Maya. Ari eta pedang Raja Maya mah beda jeung pedang anu sejena. Pedang teh warna hideung bari jeung katempong ngempuru hurung ku cahaya hejo. Kolebat pedang derek nyabet kana beuheung si Doclo. Tapi harita oge sarua we si Doclo teh hanteu nyingkahan eta panarajang tetep dagen. Basa eta pedang Raja Maya keuna kana beuheung si Doclo belentrang. Pedang teh mental hanteu teurak nembus kawedukan si Doclo. Bangkieung Patih Anggaladrang oge nepikeun ka ngabangkieung puguh we atuh maneh ngaranjuk kaget. Tetela sarua pusakana oge hanteu mampu nembus kawedukan si Doclo. Cilaka cenah. Tetela pusaka kaula oge hanteu mampu nembus kawedukan si Doclo. Leres Gusti. Kedah kumaha ayeuna yeuh? Urang hurup kuduaan. Urang ketrukeun sakabeh kasaktian urang. Piraku di hurup kuduaan mah. Hayu, urang maju babarengan sena. Sabadanya ho pusakana teh hanteu mampu nembus kawedukan si Doclo. Patih Anggaladrang teh ngajakan Senopati Antasena pikeun ngahurup we bebarengan. Kiwari mah arek ngabudalkeun sakabeh kasaktianana. Curelat kalayang Patih Anggaladrang jeung Senopati Antasena teh geus pating kalayang kiwari mah maju babarengan. Bari dampaleungeunna teh pada-pada nyidem kakuatan ajian sagetina. Si Doclo basa mireungeuh musuhna geus maju deui. Kiwari mah henteu cicingeun kawas hayang nu ngoconan we ka eta patih jeung Senopati teh.
Cirim si Doclo ngajorelat ngejat ninggalkeun eta patempatan. Montong kabur si Doclo. Nya sena, hayu urang udah geui. Si Doclo anu ngejat ngajorelat teh awakna ngalayang, kalayang hampang naker. Tetela anu dituju teh aya lian di walungan. Basa geus aya di walungan, jen atuh ngajengjen we nangetung di luhureun batu gede. Baringan ti kadatangan dua urang musuhna. Senopati Antasena jeung Pati Angaladrang teh laju pating corelat sarua napak dina luhur batu nu aya di eta walungan. Aing mah moal kabur, bugu ngahaja, ngajak tarungna di walungan lah sok. Urang teruskeun di tarungna. Pati Angaladrang jeung Senopati Antasena teh hanteu nembalan. Laju atuh cirimna pating kalayang narajang deui ka si Doclo. Katempo si Doclo teh ngibaskeun dampaleunna aneh. Dak dumadak cai walungan teh ngararak jiga omak atawa jiga lamak anu katempo ngajurung gunung hudang ngahalangan jika temok atawa benteng we. Balukarna Patih Angaladrang jeung Senopati Antasena teh atuh merak eta cai. Awakna kagulung ku eta cai. Allah, awas Gusti. Ceuk Senopati Antasena ngingetan ka Patih Angaladrang pikeun sateka pola we atuh kaluar tina gulungan eta cai. Ngan oro kaya aneh. Eta cai teh kawas nyidem kakuatan anu pohara. Duana teh laju kaseret malahan nepikeun ka palid ka bawaku eta cai. Awakna neunggar batu brah atuh batu teh nepikeun ka beulah. Tetela eta cai teh nyidem kakuatan anu pohara luar biasa tapi untung we. Patih Angaladrang pon kitu deui Senopati Antasena teh masih kena bisa tahan hanteu nepikeun ka atuh. Duana teh laju atuh pating corelat. Celek napak dina beungeut cai. Nah boga kakuatan naon teh si Doclo teh sena. Teu sangka bisa ngadalikeun cai euy. Sumuhun Gusti. Duga gaduh kakuatan naon teh si kurang ajar teh. Hayu sena. Ayeuna mah urang maju deui sapiraku. Urang duaan teh bakal kasoran ka teteh jajaten. Patih Angaladrang ngajakan ka Senopati nabikeun maju dina rajang. Duana teh napak kesanjang laju atuh nyamperkeun deui ka si Doclo. Si Doclo anu ti tatadingan ti kadatangan musuhna teh keur nangtung we dina batu. Bari jeung katempo nangkep harigu. Kumaha salalamet euy? Suganting geus kabawa palid. Alah teteh lageningan masih keneh harirup. Bari jeung bisa nyamperkeun di ka dieu. Sok, urang teruskeun di tarungna. Ari masih keneh panasaran mah. Ulah waka sombong sia Doclo. Ayo urang teruskeun tarungna deuleu. Patih Angaladrang kiwari ngawatak ajianana. Aneh. Awak Patih Angaladrang teh jadi ngalobaan. Kiwari mah awak teh jadi 7. Eta cirim Patih Angaladrang anu 7 teh laju we atuh ngurilingan si Doclo. Sedengkeun ari Senopati Antasena geus taki-taki. Bari ngawatak deui we ajian ampun. Mireungeuh eta kayaan si Doclo mah tetap tenang we hanteu ieu sieun sok ngogimir. Kalah ka cecengiran we. Malahan mah jiga anu panasaran. Nah boga kamonesa naon cenah eta Patih Angaladrang teh nepikeun ka eta cirimna bisa ngalobaan. Hebat oge maneh teh euy. Patih, awak kuat ka jadi 7. Tapi keur aing mah moal arek sieuneun. Tong boroning jadi 7, najan jadi 1000 oge. Moal burung di sing hareupan. Hasok rek kumaha sia? Ayo, urang teruskeun tarungna kurang ajar. Ayeuna sia bakal dicangkal aku kami deuleu. Eta cirim Patih Angaladrang nu tujuan teh cacarita babarengan ditujukeun ka si Doclo sorana manihan daruan matak pikakeun jeung pikasieun
matak soak mata kaget-geterkeun jajantung jalma anu borangan mah tapi celo-celomahan teu sieun. Malahan mah pok kadengene balan sorana oge kiwari mah dibarung ku kakuatan tenaga lapisan. Gandeng sia kurang ajar, mani bareng cacapek teh matak getek kana ceuli aing. Aing ge begug sia cacarita mah. Sok sia maju. Getaran sora si docolo teh pohara luar biasa na daya tawe. 7 jirim pati angaladrang teh nepikeun ka nutupan ceulina. Karasa maning ngacelengeng kana ceuli nepikeun ka katorekan. Pon kitu deui Senopati Antasena laju ngagajeleng mundur ka tukang teu kuat ku getaran sora si docolo. Mitra kaum dangu sabot eta pati angaladrang keur nutupan ceulina. Si docolo ngacerelat ngabagikeun panarajang kanu tujuan. Jebrot, cilebet. Eta 7 cirim anu kabeunangan ku tenggelan jeung tajongan si docolo teh atuh pating jarengkang. Malahan mah anu genep cirim males wae ngiles leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Kiwari mah cirim pati angaladrang teh jadi balik dewe ngan hiji bari jeung katempo meh-mehan we atuh tilelep kana jero cai mun teu kaburu ngacaul ka luhur. Kalayang curalit clek kiwari manabak dina luhureun batu bari jeung katempo dina kayaan ngararasakeun ka nyeuri. Kumaha Gusti? Da teu sabios-bios. Henteu kan ieu we dada. Alah. Maneh nyeri kieu teu sangka Gusti. Tetela teh si docolo teh tiasa ngungkulan ajian Gusti Patih anu sakitu hebatna. Nya aneh. Nah di mana eta si docolo teh aya ku sakti-sakti teuing. Atuh sakedapaan mah Patih Angaladrang jeung Senopati Antasena teh ukur pating ngaharuleng katemput siga anu keder atuh yang hareupan eta si docolo anu tetela gagas sakti mandraguna. Geus meh sakabeh kakuatan jeung ajianana diketerukeun dibudalkeun tapi tetela si docolo teh masih keneh bisa ngimbangan. Malahan mah jelas si docolo teh leuwih punjul leuwih sakti batan maranehanana. Si docolo basa mireungeuh musuhna kalah ka bating haruleng nyeh atuh seurikeun cenah. Eta Patih jeung Senopati teh bakal ditarajang ayeuna mah bakal digegeuyikeun. Katempo si docolo teh ngangkat leungeun katuhuna ka luhur. Laju eta leungeunna teh dipuihkeun war aneh jika anu ngondang angin. Da eta we atuh katempo angin teh ngadak kemotah mani miuh laju muter. Malahan mah katempo jika angin puyuh anu sorana teh seah ngaguruh laju ngabalesat nyamber kana awak Patih Angaladrang jeung Senopati Antasena. Puguh we atuh duana teh kabawa hiber kalayang cirimna ka kalayangan. Gebru nenggara tangkal kait dorok-dok nepikeun ka ngadorok-dok bluk duana teh ragrag. Allah. Kurang Antasena dukuna naon maneh. Allah Gusti, tetela si kurang ajar teh bisa ngundang angin. Allah, yo awak disim abik. Ni asa pasiksa kieu Gusti. Nya teu sangka teh si kurang ajar teh bisa ngundang angin sagala rupa. Kaayaan Senopati Antasena mah geus mimiti ripuh sedengkeun ari Patih Angaladrang mah katempo masih keneh tagen. Sok sanajan bieu awakna kabawa angin nepikeun ka neunggara tangkal kai, tapi kaayaanana teh masih keneh hanteu kerel-kerel. Malahan mah katampo ngajerung gunung hudang masih keneh sanggup pikeun neruskeun di tarungna. Bade ka mana Gusti?
Nah si Docelo teh masih kene bade di payunan. Nya kaula can ngerumah sate tere jajaten. Ayeuna kukula bakal disinghareupan deui. Geus we cicing maneh Mas Antasena. Ayeuna kula bakal maju deui. Mangga Gusti, namung kade sing atos-atos sing hati-hati. Ulah dugi ka Gusti Pati teh cilaka. Balasat eta pati angaladrang tengah balasat nyamperkeun deui ka si Docel anu masih kena nangtung dina luhur batu. Dua cirim kiwari geus adu hareupan. Teteh lagening maneh teh kuat oge euy Pati. Masih keneh sanggup pikeun neruskeun di tarung. Tapi kamana ari si Antasena? Gening hanteu datang deui buah-buah geus nyangsang. Nyang saya teu walakaya. Kaula can rumasa ka teteh jajaten. Hayu sia Docelo. Urang teruskeun tarungna. Patih angaladrang laju ngawatek di ajianana. Katempo dampalingeun teh pating kalatar. Barasat baranyai katempo tina dampalingeun teh pating barasat pating baranyai. Kawasna bae eta patih angaladrang teh ngawatek ajian guntur salaksana. Geus kitu mah sabada museur eta kakuatan ajian guntur salaksa. Laju ditibankeun wae ka si Docelo barasat baranyai. Aya kilatan cahya anu nyamber kana awak si Docelo. Tapi si Docelo teh henteu sieun. Eta kilatan cahaya teh laju ditewak geup peunang dicekel. Nanaonan sia maneh teh? Samarukna aing bakal geheng kabentar ku gelap. Keur aing mah gelap mah cocokan. Eta kilatan cahaya gelap teh laju ngilas we leungitan palebi ilang dan bakarana. Puguh we atuh pati angaladrang teh mani kaget. Kakagetna acan leungit beuki kaget lantaran kiwari mah si Docelo katempo leungeunna teh ngacung ka luhur barasat baranyai. Katempo aya gelap anu pating barasat kilat pating baranyai. Malahan maleuwih rongkah batan ajian guntur salaksa anu dicangking ku eta pati angaladrang. Sok siare kumaha ayeuna yeuh? Aing ge bisa ngondang gelap mah deuleu. Hei gelap. Tuh, itu si Pati samer deuleu euy. Ngarah geheng euy. Barasat baranyai kilatan cahaya teh atuh nyamer rek ngamoro kana awak Patih Angaladrang. Patih Angaladrang manehna teh mani ngaranjuk kaget. Tapi manehna ge henteu cileureun kentak ngagajel ngagujubar kana jero cai. Gujubar. Arek ngadon teuleum we cenah kana dasar walungan. Tapi manehna henteu ieu sadar. Lamun kekuatan gelap teh kapan? Lamun kena kana cai mata kebahaya. Da eta we sabada geus tapi di dasar cai karasa. Awak namani pating kalatar lamun cek ayeuna mah kasetrum. Atuh eta Patih Angaladrang teh. Laju we manehna teh kaluar tina dasar cai. Ujung curalit. Bade kedebut kiwari maragrag ka sisieun walungan dina kayaan ripuh. Alah, kurang ajar. Teteh lah, kata si Docelo teh sakti mandraguna. Alah, barang siang, aing geus moal mampu pikeun neruskeun tarung. Kawasna bae eta Patih Angaladrang teh geus ngarasa kateter. Teteh lah. Kegagahan jeung kasaktian si Docelo teh luar biasa. Cok sanajan manehna geus ngetrukeun sakabeh pangabisa jeung kasaktianana. Tapi musuh teh tetep petakeun malahan mah bisa ngimbangan jeung nembongkeun kasaktianana anu memang di luar dugaan. Nah kekuatan nahaon cenah? Aya ku aneh bet bisa ngadalikeun kaayaan alam sagala rupa. Si Docelo basa mereungeun eta Patih teh kiwari geus rag-rag ka sisi walungan laju ngajorelat atuh nyampeurkeun sabada geus aya di hareupeun eta Patih Angaladrang. Pok atuh cacarita. Kumaha euy? Patih, nah maneh teh masih sanggup pikeun neruskeun tarung? Alah maneh ripuh kitu.
Da siama balaguk atuh Patih. Rek disamber ku gelap kalahka teuleum ka jero cai nya heueuh atuh. Dasar Kaulah rumasa teter jajaten. Nah boga kakuatan naon andika teh doclo. Sakti teuing. bising hayang apa maneh Patih? Aing mah beudeuleuk boga kakuatan eta ilmu si balagadona deuleu. Moal aya anu mampu saurang oge anu bakal bisa nandinganana. Sok kumaha ieu teh arek boboleh wae geus teu sanggup pikeun neruskeun tarung. Nya kula rumasa ka teter jajaten. Paehan kaulah. Asok paehan. Ah teu kudu dipaehan ge maneh ge bakal paeh. Manggeus ya gancang tinggalkeun ieu wewengkon. Lamun maneh geus teu sanggup mah deuleu kararandeng deuleu sia aing keur hees diganggu. Asok sia nyingkah. Gitu atuh kayaan Patih angaladrang teh maniripu. Sabada diusir-usir ku si doclo malah juga atuh maksakeun ngajerung gunung udang. Geus kitu mah ngajakan pasukanana ninggalkeun eta batempatan. Euleuh mitra waktosna geuning parantos teh nyakapan. Cageula urang tunda ieu carita. Urang teraskeun dina seri anu salajeng mah nganuhunkeun tina sadaya paratosanana nya. Hapuntenna tina sadaya kakirangan mangundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.